tapakura dunia kurang tapakura mun hayang ceuli urang ngadenge suara wali mata urang neuleuh wali hate urang ngahiji jeung wali tapakuran dunia baheula dunia mulai orang kakang jeung rasul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Sarah cek ahli tasawuf bahwa di mana jelema geus diangkat jadi wali bakal bisa ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana la yakunul arifan hatta yasula lahu tamiz baina diddain moal aya jelema marifat ka Allah eta marifat sehingga hasil ka anjeunna ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana nu duanana jelas ka anjeunna sehingga bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah dina hiji tempat hiji perkara bisa ngabedakeun antara ruhaniyah jeung basyariyah bisa ngabedakeun antara hisi jeung mana bisa ngabedakeun antara kudrat jeung hikmat bisa ngabedakeun antara alam amri jeung alam khalqi bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat bisa ngabedakeun antara fana jeung baqa bisa ngabedakeun antara sakar jeung sahwi mabok jeung waras wa hakadza sairu diddin al mawjudain kitulah seluruhna anu lalawanan dua nu aya di mawjudat mungkinat di dunia nyana selalu bisa ngabedakeun moal kasaliru allazi waqa bihi tajalli bainar rububiyyah wal ubudiyah anu memang terjadi tajalli antara rububiyah jeung ubudiyah jadi geus moal kasaliru urang mah gadatangan kiai kasaliru keneh ieu kiai ka mana ieu arahna ieu ngajakna ka mana saliru urang wali geus moal saliru pasti Golkar geus moal saliru ieu urang mah masih keneh keliru antara ieu mutiara asli apa mutiara buatan urang mah kaliru ieu teh kitu kinyang asli apa kinyang buatan lantaran nu dipake ku Habib Rojak kabeh hurung teu nyaho asli apa buatan ditipu urang jadi teu nyaho tukang batu bisa ngajelaskeun nu asli jeung nu teu asli dina lebah batu tukang pakaian bisa ngajelaskeun ieu nu katun asli ieu nu lain bisa ngajelaskeun segala rupa wali mah bisa ngajelaskeun pertama antara rububiyah jeung ubudiyah aya jelema make udeng-udeng make jubah make jenggot aju tungkul bae asal ngomong aya batuk setik urang mah geus aju bae wali asana ieu wali asana ieu aya jelema make lepis kemudian make kaos teu make kopea acan make kacamata hideung wah jeung urang asana anak berandal ieu bae urang lamun neuleuh zahir bae kos kitu keliru urang nu lain wali di wali-wali anu wali di lain-lain anu lain kiai di kiai-kiai anu kiai di lain-lain keliru urang mah teu bisa ngabedakeun sebab urang mah kakarak datang ka pandangan zahir bae
henteu nyulusup ka jero encan jadi wali kos kitu. Wali mah saliwatan doang ge geus jauheun, teu kudu kadeuleu ngadenge ngaranna doang geus jauh. Sebab wali mah amprok jeung para wali deui. Aya wali asup ka hiji daerah, nyana kakara kadinya, nyana ngambe. Di dia aya wali cak nyana ngan teu bisa ngomong nya teu meunang ngomong. Kaambe ku nyana. Kaambeun ku irung batinna aya wali kau. Mantak nyana nyahueun di dia aya makam wali nu geus maot ku nyana katebak geus maot aya wali jeung makam wali kajauhan ku nyana amprok irung nyana jeung wali. Kok bisa gitu sih ya? Heuh nya teu jauh. Kok bisa gitu sih? Keke coba supaya hayang jatang ka dinya kumaha? Ya gampang. Hayang nyaho kos kitu teh gampang. Coba cenah jelaskeun kiai kieu. Heulana lalauna mun hayang nyaho babari sabenerna. Itu termasuk hese henteu babari jasa. Urang ku ari diuk merenung deuleu ku urang kemewahan dunia. Deuleu ku urang dunia. Tapakuran ku orang dunia. Cet bae teh orang barang neuleuh Innova benya. Innova resa. Naiklah Fortuner lah naik. Resa. Luhur teh cenah kieu tah mah teu kabeuli sekupi atuh sekupi. Sekupi turun tanazul turun. Resep aman. Neuleuh sapeda resep, neuleuh motor resep, neuleuh mobil resep, neuleuh nu geulis resep, neuleuh hotel resep, neuleuh imah resep. Atuh kabehan kos kitu mah. Kabehan. Berarti eta halayak rame kos kitu. Tapakura. Dunia kurang tapakura. Mun hayang ceuli urang ngadenge suara wali, mata urang neuleuh wali, hate urang ngahiji jeung wali, tapakuran dunia baheula dunia. Mulai urang ka Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul mah ditawaran gunung Uhud jadi emas sakitu gejang perang embung. Berarti tersepen karena dunia. Hiji, kedua ketika Kangjeng Rasul maot ku embung-embungna kana dunia ngan aya kacang doang sabelah ditinggal dahar. Embung jasa kana dunia. J. Aya aing kok resep abad kana dua Kanjeng Rasul mah teu resepeun kana dunia. Jauh amat perbedaan aing jeung Rasul. Jauh amatnya. Luhur teuing Kanjeng Rasul mah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mun dikira-kira lawazina imanu Abu Bakrin. Lamun ditimbang iman Sidina Abu Bakar Siddiq sorangan dicecepeh anu hiji deui urang kabehan masih kade beuratan iman Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kekayaanana luar biasa sebab Abu Bakar Siddiq mah sudager pedagang. Tapi kok hebat amat teliti ku urang. Koreng Abu Bakar Siddiq mah tersepen karena dunia urusan dagang urusan kasab kabelah diana dipake berjuang. Namun dibutuhkan ku Kangjeng Rasul yang berjuang langsung ditangkes ku Sidina Abu Bakar Siddiq. Ketika memohon Kangjeng Nabi saha anu geus pangeulana sedekah dina poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq. Saha anu geus menyantuni yatim piatu poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq. Saha anu geus berkorban jeung demi kepentingan agama ngacung Abu Bakar Siddiq. Setiap Kangjeng Nabi nanya urusan dunia ngacung Sidina Abu Bakar Siddiq.
Ditanya saya Abu Bakar Siddiq, kok bisa kos gitu sih? Geus teu resep kana dunia. Bandingkeun diri urang jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jauh amat. Bandingkeun deui jeung para wali-wali nu kabelah dieuna. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ghazali terus kabelah dieuna. Para guru-guru urang kabeh nu diangkat jadi wali, baik wali abdal, nukoba, nujaba, uropa, al-soib, komo jadi wali kutub mah, mukhtar jadi imaman jadi kutub, kabeh anti dunia. Jaya gersep amat kasekupinya. Ih, kumaha ieu sih? Dah, atuh ai kitu mah berarti aya cara ye. Supaya ulah resep kana dunia ye. Kajen kukumah ge aya cara. Jadi paksa-paksakeun ge ulah kena resep kana dunia hese bae. Tentu aya metode, aya kefiat, aya cara. Neangan urang carana. Tentulah ka jelema anu geus teu resepen dunia. Urang lamun nanyakeun soal urang ulah resep kana dunia, nanyakeunna ka DPR moal kapanggih datang ka Modar moal. Moal kapanggih bae nanyakeun ka DPR moal kapanggih daek modar bae geus sasian nu modar lain moal kapanggih nanyakeun urang ka pamarentah tanyakeun ku urang ka pamarentah ieu supaya ulah resep kana dunia kumaha ieu hate ieu moal kapanggih datang ka IIRA ge moal nanyakeun ka lurah moal nanyakeun ka camat supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih nanyakeun ka bupati, nanyakeun ka gubernur moal kapanggih, nanyakeun ka presiden supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih. Moal kapanggih. Nanyakeun ka sahanya kamui. Coba kamui tanyakeun. Ja ieu teh Majelis Ulama Indonesia. Oh, hebat jasa predikatna. Coba urang guguru kanyana supaya ulah resepen kana dunia pugunya na cicing dirinya ge hayang gaji. Moal kapanggih moal kajian kukumah ge coba urang tanyakeun ka nu boga yayasan sugan kapanggih ye pondok pesantren nu boga yayasan coba kiaina urang tanyakeun supaya ulah resep kana dunia coba kumaha moal kapanggih sebabnya nu mantak nyeun yayasan ge hayang supaya kabeuli Avanza ka mana atuh neanganana. Coba ke tukang sol nu mantaknya nang ngesol ge hayang dunia ngan didinya bae ge nama kasabna ka mana tuh ka tukang hordeng atuh sarua bae ka mana neanganana ieu atuh ieu supaya ulah resep dunia ka mana neanganana teangan urang ja Kangjeng Nabi teresepen dunia Sina Abu Bakar Sina Umar Sina Utsman Sina Ali reng-renganana teresepen kana dunia. Kemudian di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, Syekh Junaidil Baghdadi, Syekh Sirisi, Syekh Marupil Kursi terus teresepen kana dunia. Kabelah dieuna wali-wali sangat teresepen kana dunia. Moal diangkat jadi wali nyana lamun resepen kana dunia. Haji urang teh hayang nurutan eta teh abe aambean urang teh bisa ngambe aambean wali. Dedengean urang supaya ngadenge dedengean wali. Dedeleuan urang supaya kadeuleu wali teh kumaha. Sebab lu kadele ku urang mah kuari dedeleuan nu halayak rame. Nah, teangan heula atuh guruna nu bisa ngabalikeun fakta. Nu biasana perwatekan mata neuleuh kana nu indah-indah supaya dibalikeun tak melalui guru nu teu indah tersa. Supaya memceli nu biasa diwatekeun ngadenge nu merdu-merdu ngeunah kuari dibalikeun fakta teresep ngadenge nu merdu-merdu barang dahar nu biasana lazat jeung ngeunah nu diwatekeun kana leta kuari mah saaya-aya di luar kalazatan jeung nu ngeunah teangan coba guruna tek bae kapanggih Habib Roza bang ngaroko bae teh akur ieu kos ieu lain guru ieu kos ieu gue lain teu beres kudu digantung ieu kos ieu teu gapangi hayang ulah resep kana dunia teh aya cara
unggal kitab tasawuf kabeh nyaritakeun kudu anti dunia tapi praktekna ihya hikam tapi tetep bae tetep diaji bae hikam malah hikam teh dikembangkeun supaya jelema teh udunan kajana kuari manyieun kiai ge pasaran hikam bayar seorang 500.000 pan tolol anu diajina hikam dipasarkeun bulan puasa kudu mayar 500.000 tojaiyah antara hikam jeung mayar ndeu kumaha coba dipasarkeun ihya mulai Rajab berwah puasa 4 jilid tamat bayar 20 dibayar kitu 2 juta mayar tojaiyah jeung ihya kamana tuh neangan guruna ieu neangan guru supaya anti dunia sebab lu kos kitu bah henteu aya di pamflet henteu aya di TV henteu aya di iklan teu bisa diiklankeun kos kitu nu mantak kuari aya di Jawa Timur bebeja siapa yang mau daftar kenapa nih ada guru hakikat katanya nih seorang bayar 1 juta degung ke dapak teh jelema kos kitu banyak guru hakikat bebeja aya di Jawa Timur ka dia datang kiai mau berguru hakikat di mana nih mantep nih ada di Jawa Timur siapa kiainya si anu katanya kiai terus caranya gimana bayar 1 juta isi aing mendingan nampilingnya apa mendingan itu itu beres orang Jawa Timur aya be aduh masya Allah tah kacaritakeun ba guru hakikat mah hese ngan andai kata kapanggih kuari andai kata kapanggih pasti diberi cara atuh anjeun kuari mah kudu nginget-nginget heula bae ka jelema nu teu reseupeun dunia ingetan anjeun ka dinya bae heula pasti kitu tah cak guru per hari anjeun eta napakuran inget bae heula inget ka jelema-jelema anu teu reseupeun dunia inget bae heula mulai inget ti guru ente guru nu pertama guru kedua guru nu ahli Allah anu teu ingeteun kana dunia sok baca bacaan silsilahna eta jelema anti dunia baca Fatihah renungkeun sok ngarenung heula direnung urang di titahna kakarak sakitu doang merenungkeun jelema-jelema anu teu resep dunia bae heula ngarenung moal bisa sekaligus moal guguru kos kitu merenung heula ingatan urang teh ka jelema-jelema nu teu reseupeun dunia mulai ti guru urang nyaho kana teu resepna dunia lantaran dibere nyaho jelema nu teu resep dunia teh cuek terhadap dunia urusan dunia nak boga jeung teu boga lain urusannya na urusan Allah tama tapi urusan teu resep jeung resepna urusannya na mulai naik aluhur iyalah jelema-jelema nu diangkat ku Allah jadi wali jelema-jelema nu geus leupas pikiranna tina dunia teu aya ta'alluq kana dunia nah kurang diinget mulai aluhur naik eta ahli Allah nu mandaknya na bisa itu diangkat jadi wali ge lantaran manehanana leupas tina dunia si eta guru nu eta terus ujung-ujungna ka Gusti ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna ka Gusti Allah begitu dijieun ieu dunia na ye mulai harita Allah teu pernah melirik kana dunia jang nyoba ka manusia diasupkeun ka jero hate okos kitunya dunia tetep encan keneh bae ngan geus aya ner-neran lantaran urang teh kuari manginget-inget jelema nu teresep dunia per hari beurang peuting teh eta bae nu diinget teh jelema-jelema nu teresepen kana dunia dongeng-dongengna ku urang teh terus bae carita-carita anana terus bae ku urang diamati dipahami aya engke tepa horenganan lain kudis bae nu tepa lain kurap bae nu tepa horenganan lain ta eta kos kitu ge tepa urang kuari
hiji jeung DPR bakal katepaan bahasa-bahasa DPR jeung taktik-taktik cari-cari uang di dalam ka DPR-an bakal nyaho. Urang babarengan jeung ahli ekonomi engke setik-setik urang kebawa ku perekonomian. Urang babarengan jeung pemerintah setik-setik ka ismeun. Katepaan. Mulai urang kuari neangan jelema nu apik. Neangan urang kudu jelema nu apik anu apik bangonna teh embungeun kana dunia. Lantaran nuku urang dibabaca unggal poe direnung ku urang unggal poe ieu jelema-jelema anu teresepeun kana dunia. Berarti urang teh resep mulai ka jelema, ka kiai, ka ustad, ka tokoh, ka sanu teresepeun kana dunia. Urusan boga lain deui, urusana teresep. Ulah aya takluk kitu bae heula. Terus sapoe mungkin make naon kitu jangka waktu nu panjang lain bulanan ieu teh tahunan dibere modalna zikir dibere modalna zikir briefing deui jeung guru mulai guari didongengkeun Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi teh didatangan ku nini na mending mun geulis mah jore eueuh kan nini nu geulis eueuh aya hiji lah mal bejakeun tapi ieu mah jore nini umurna bangsa 100 tahun dia bongkok neuleuh susu geus lambeng neuleuh mata cileuhan bae caian bae sungutna geus ngacai bae huntu geus eueuh hiji-hiji aca ceuli geus kaluar kulit geus kos kitu sakilang ku urang dimodif dipakaian shadow misalna nini pakaian wadah ku urang gincu rabi urang heuleuh nini kos kitu lain resep asana ieu mah kuntilanak kajen ku ti nini teh tah ieu nini kapanggih ku Kangjeng Nabi nanya Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril man ya saya dunia gambaranana kos kitu nini joben jore lamun urang geus bisa neuleuh dunia kos neuleuh nini saha nu hayang ka dunia nini jore culean nyaos ya cule lehoan culean cileuhan kemudian atuh ayeuna mereuhakan bae batuk teu eureun-eureun geus bongkok aduh nini kos kitu pasarkeun coba saha nu hayang ka model kos kitu moal aya kadeleuna ku Kangjeng Nabi teh dunia teh nini tapi begitu kadele kudu sejen ternyata horenganan dunia teh kadeleuna awewe anu geulis ya begitu Kangjeng Nabi ningali deui eta awewe ku geulis-geulis teuing masyaallah matana bureuleuh ceulina rancung wih pipina ge pohar aja sangadaun seureuh ya Allah bibirna ku beureum-beureum teh ya Allah Gusti semampai ieu na mararcut jasa Gusti mun pake nari teh kadeuleuan gulak-gilekna eta naon eta geulis amat si awewe eta dunia dunianya aya dua jadi hiji kadeleuna dunia teh nini piijideun nomor kadua kadeleuna kos panganten piresepeun tinggal kembali ke diri urang kuari neuleuh ka dunia teh apa kos nini apa kos panganten seluruh wali neuleuh kana dunia percis kos nini wakulul muluk seluruh raja neuleuh kana dunia kal arus seperti kos panganten wali neuleuh dunia kos nini teu hayangeun nya nama
raja pemerintah kabeh deuleu ka dunia percis kos panganten nu matak padesak-desak pamerentah mah raja mah kabeh neuleuna dunia sebab kos panganten wali ijid ngajauhan tina dunia lantaran kadeuleuna kos nini-nini balikeun deui ka awak urang ai awak urang neuleu dunia kos panganten apa kos nini-nini mulai tah asana panganten asal panganten ya lu mantak berani ngeridit lantaran kadeuna kos panganten berani dina gitu langit biru lantaran kadeuna kos panganten berani muka warung tengah peuting lantaran kadeuna kos panganten berani nipu lantaran kadeuna kos panganten berani ngabohong lantaran kadeuna kos panganten berani ninggalkeun salat ninggalkeun ibadah demi dunia lantaran kadeuna kos panganten tah lamun urang inget-inget kadinya bae moal bisa ingetkeun renungkeun kawali anu dedeuleuana kana dunia kos nini-nini urang nanya deui jate daekeun horenganan dedeuleuan urang mah tetep dunia teh herang bae kos panganten bae panggil deui ku guru mentek mun teu boga guru moal bisa cek guruna tingkatkan ku ari kumaha carana tuturkeun jelema nu bisa neuleu dunia kos nini-nini nu bantak nyana bisa neuleu dunia kos nini-nini berarti boga pagawean anu mengarah kana dedeuleuan kos nini-nini terhadap dunia tuturkeun Gus ya kumaha tuh carana tuturkeun para wali sok mulai dibere cara ieu tah kieu tah pagawean ieu kieu tah sok eta heula mulai nyana berang jeung peuting teh kadeleuna mah akur bae jeung urang ngariung-ngariung bae nyalateun ngan perbedaanna kieu ketika kasing sal teu dibere sholawat nyana mah teu ngacung pan aya bibrojak kelewat satu beda tah oh nyalateun mah nyalateun tapi teu pernah mentolerir teu pernah neuleu kana luar daripada titahan nyalateun sagala rupa kitu bae silaturahimna kitu dan kitu oh tuturkeun melalui metode geus urang mun teu boga guru tetep bae neuleu dunia teh kos panganten bae tadi kakarak ngarenung jelema anu teu cinta dunia kuari mulai berangkat urang aya carana iya mulai teng panggil ku guru berarti lain sakedeung waktuna tambahan ulah molor bae atuh ti peutingna molor bae carekan pasti ku guru molor ge kajeun nonton bola mah mangpaat aya tah mah tampiling mulai wiridna ieu tah nya tapakurna ieu muraqabahna oh mulai dipigawe teng terus bersusah payahnya mun cara naik ka tangkal kalapa mangangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod capek aya nu geus datang ka palapahna morosok terus we capeknya dan berusaha kos gitu tetep naik plek data kecaritakeun datang we geus moal dibejakeun teh cara-carana jeung moal kuat jeung hese deui jeung aing kitu nyaho deui sabenerna mah barang urang datang ka dinya oh jaheul orang dunia teh kos nini-nini ya Allah kunaon jelema ngudag-gudag dunia sapiran nini bengking cileuhan culean lehoan haju ngacai haju sapiran nini atuh dae kira-kira urang hees jeung nini kunyana dipangku urang ku nini meureunanan beuh hapeukna ge pohara sapiran nini make minyak na ge atuh hapeuk lah nini mah kajian kukumaha
embung urang ini Allah susunan geus datang ngambai datang ka tuur ka dieu teh bongkok maksudna bongkok mantap barang geus datang teh ka dieu kunaon jelema ngudag-udag kos kitu itu nini tah kuray ieu mah gancang caritana bae keur carita gancang ieu nyana kuari geus bisa ngabedakeun antara dunia baheula bakos panganten luar biasa ceramah ge nu di deuleuna etana bae kan pun ka mana ge eta bae geus pokona mah eta bae kajenting kuku mah ge jakos panganten teu bisa dihenteu sebab encan berangkat mah pasti deuleuna kadinya bae indah baik kajenting kahujanan tunduh lantaran dek ngahareupan panganten sugan rada kandel panganten halo kandel geus kadinya bae kiai ngariung geus dihebat-hebat ku batur teh lantaran nyana can pernah ngalakukeun metode ngalaksanakeun cara tetep bae udeng tinggal udeng sorban tinggal sorban okosna doang horenganna nu dimaksud nama eta keneh kabeh kadinya geus lamun dai kadinya kori kadinya kiai kadinya atuh komo DPR mah komo pamarentah mah biang nama Habibie kabeh teu beres nu beres kabeh ge kecuali jelema nu geus teh tadi datang celak ngarangsot turun capek luar biasa teu mahi 1 tahun 2 tahun 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun kakarak datang truk cek Imam Ghazali horeng ini horenganan Imam Syafi'i 3 tahun ninggalkeun aktivitas barang celak datang horeng dunia ini Imam Hanafi 2 tahun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun henteu aya 2 tahun tagu gurunya na solok 2 tahun cilaka Nu'man nyana maksudna begitu geus datang horeng dunia mah nini bagi jelema kuari nu geus datang kadinya neuleuh dunia nini ta eta yang datang kadinya kumaha renungkeun heula anti nu ahli anti dunia sanggeusna merenung diinget terus ku urang silsilahna dibaca kurang dengan dina waktu anu tertentu kemudian orang dibere carana meronta orang hayang terus begitu orang geus susul ningali dunia jakos di orenganan jelema ieu geus jadi wali sebab bisa ngabedakeun antara dunia nu kadeuleu nini jeung dunia nu kadeuleu kos panganten geus jadi wali tah. Nah bisa ngabedakeun engke antara jelema nu datang boga sifat rububiyah jeung boga sifat ubudiyah kajen teuing manehanana kuku maha ge pakaianana mungkin bae pakaianna rudin mungkin bae pakaian necis mungkin bae pakaian tamangan sakadar borongsong tapi nyana bisa neuleuh ka jerona masyaallah bisa ngabedakeun ieu mah boga sifat rububiyah ieu mah boga sifat ubudiyah bisa ditarohkeun ku nyana cak aing rububiyah ieu mah jelema kajen ku kumaha ge yah mah nya jageringanan gaya kitu mah nya necis kitu nyana mah keur nyamar kajen ku kumaha ge papanya mah di Golkar ge keur nyamar alih abah urang pajar kiai bener jadi nyana masuk ka Golkar tuh kuari geus kabeli mobil pan di Golkar waktu teh bener teu bener teh kuari nyana buktikeun ku sia ge ajak ku sia ayo ajak ka mana sok ajak lelempangan bakal beda omongan bakal beda tingkahna bakal beda lantaran rububiyah anu kunyana selalu dikaluarkeun sifat rububiyahna lain sifat ubudiyah urang mengenal eta teh teu bisa saminggu teu bisa sabulan teu bisa satahun
kira kenalkan gerak makin kebal makin kebal makin kenal sebab jelema geus datang ka dinya mah tetep nyana teh ngahalangan bae embung kanyahoan aya sifat rububiyah di dirina leuwih ngeunaheun pajar jelema bloon leuwih ngeunaheun pajar jelema teu bagus leuwih ngeunaheun pajar jelema lain ahli ibadah nikmat teu kanya embung kanyahoan ai urang mah panayang kanyahoan urang mah kakara puasa Rajab 2 poe bage aing dong sia terek nurutan aing jadi naon sia mah cirup teu puasa tuh sia mah sarujeng oroi koros aya puasa ngajarikeun batur geus teu beres sama geus teu beres sama banding dibebaskeun apa ka ditu ka turunan teu beres sama jadi kakara puasa sakitu ge sekali kajawan batur mah geus jadi wali embung kanyahoan nah iyalah nyana geus bisa jadi ke wali mah katebak teh ku wali deui bagus urang can paham je ku dibaguskeun ku itu coba ge tuturkeun ku urang sabulan tuturkeun sataun bakal kanyahoan sifat rububiyahna tetep iiraha bakal kadeuleu bae ku urang bakal kadeuleu bae ngan tetep bae di bulan bae ku nya embung kanyahoan padahal deuleuanna terhadap dunia teh geus okos nini tapi nyana tetep bae kos resep bae maka batu 5 sekali dipakai pada tangaran kos resep tahu tak kos gitu kan penta ge tadi bikin resep itu ngaranna tah mah anu resep di penta dibikin aya tah ge mun di penta dibikin ojol atuh tolol tah mah ojol keneh bae satu saat tetap sifat rububiyahna bakal kajahoan ngan teu gampang sebab kunyana disumputkeun bae terus nah iyalah nu kurang ku ari dicaritakeun kakarak nyaritakeun urusan ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah engke di mana kanyahoanana ketika orang babarengan sebab rububiyah mahaluha al-batin wal ubudiyah mahaluha al-zahir rububiyah eta tempatna batin ubudiyah tempatna zahir ketika orang bareng dahar sifat hamba aya di nya akur dahar nginum sifat ubudiyah aya sare sifat ubudiyah aya ngopi sifat ubudiyah ngaranna ngerokok sifat ubudiyah gitu ngaranna malah batur puasanya nama henteu masalah geus sifat rububiyah can katara ieu kajen kumaha ge can katara ke katara-katarana ketika aya kahuruan misal aya kahuruan jelema nu tadina puasa bae nu tadina ibadah bae harenggosan nyana tenang senikmati Allah kalem bae heulana urusan kahuruan bae urang ulah naon kitu ngaranna ulah bingung ulah panik tenang bae tenang tah sifat rububiyah mulai katigali ketika darurat batur kelabakan ulah nya namanya kocai bae pare timbul weh pada teh hebat tenang bae nang Allah urang mah lain kitu pan begitu sat parep mun aing waduh eta mah karena sifat hamba mulai takanyahoan ketika aya terjadi kematian panik kabeh panik ieu ceurik ieu ngahing ieu ceurik ieu ngahing nyana selalu tenang diceungceurikan moal hudang deui eueuh dongengna nu paeh diceungceurikan hudang lamun aya nu paeh careurik kaju hudang ceurik sia sadaek-daek tapi eueuh tenang urang doakeun kalem bae kalem padahal di jero hatena mah manusiawi nyana ge sedih ngan bisa nenangkeun ngaredakeun etalah katembongna rububiyah di dinya eueuh nu nang urang kabeh ge nang Allah hirup urang nang Allah maot urang nang Allah sehat urang nang Allah kabeh nang Allah tenang teu kudu panik kabeh ge terjadi eueuh di luar naon kitu gerak Allah eueuh nu tah bisa tenang sifat rububiyah nanti dinya mulai kos tadi
guru ketika murid kabeh dahaga neangannya neangan heula henteu langsung ngadoan teu neangan heula kaler neangan kidul neangan usaha ngaranna padahal bagus bisa nyalaunan tapi henteu urang mah teu kudu neangan dega aing ngadoa bae ka Allah geus aing mah boga doa manyur pokona mah aing geus nu penting sia mere ka aing duit deui bae urusanana ya geus neangan kaler kidul wetan kulon neuleuh ka tukang ka kaler ka kidul eueuh sasaha mun masih kene aya jelema moal mun masih kene aya jelema moal kulantaran nyana sorangan kakara ngadoa ya Allah ya Rabbi doa set pajar teh jauhan padahal diintip karak sifat rububiyah timbul jadi lamun encan darurat atuh biasa bae teh kata mah geus tahunan hayang nganyahokeun sifat rububiyah lantaran salat mah bisa dibuat-buat kurang coba itu kiai itu orang intip salat mah bisa akur du sejen ge nu bodoh ge bisa nuturkeun Allahu akbar sujud rapi bisa ditiru kos kitu mah eta mah urusan zahir maca Quran dreng bisa ditiru tah mah kos kitu mah bisa ditiru tah mah tapi jelema anu geus bisa ngabedakeun rububiyah jeung ubudiyah ketika darurat aya kejadian tenang misalna urang ku ari nyandung nu kolot marah tenang atuh lain tenang atuh jalan lu tenang nu kolot modar bisa nenangkeun ku kitu tah ya Allah jadi bawa kakajauhan rububiyah teh lamun can darurat geus darurat oh tercengang kabeh kos gitulah sebabnya nama terus nyumput dia sumput nah padahal geus nyaho setiap jelema nu datang ku nyana geus katebak tapi kan henteu dijelas-jelaskeun teu meunang lamun dijelas-jelaskeun atuh nufur jelema nufur teh mabur ih moal aing mah mesti ditebak ku nyana embung geus darareukeut bae padahal mah kanyahoan sieun ngridit sieun kanyahoan sieun mah malaman resep karangna sieun mah resep atuh mah malaman urang rencana kawin jeung urang Karawang atuh kanyahoan kabeh ngan teu dibejakeun paling nanyakeun kieu dong musim naon di Karawang ieu mana juga Karawang kos nyahoan bae paling ge kos kitu doang kalau menyana ngotot henteu geeusan geus tuh pada ente disebut Karawang henteu ieu mah sugan bae atuh gitu padahal mah tek geus karasa ka jantungna sial kanyahoan berarti aing ieu tah ieu lah wali jadi moal diangkat jadi wali lamun encan bisa ngabedakeun antara dua perkara dina mazharin wahid jadinya bisa ngabedakeun ieu rububiyah ieu ubudiyah sebab kanyahoan kadeuleu kunyana rububiyah batin ubudiyah zahir urang babarengan dina ubudiyah nah hungkul sifat kehambaanana atuh teh mah kadeuleu dahar akur bareng dahar akur nginum akur ngarokok akur ngopi akur sare akur atuh kos kitu bisa dibuat-buat tetapi engke timbul rububiyahna satu ketika nyana sila tanpa disadari kebel amat eta silana teu katuturkeun ku urang terobah-robah silana teh satu kedua satu ketika meureunnya keur manteng nyana ka Gusti Allah teu sare berang teu sare peuting teu sare terus asana geus 20 peuting teu sare nyanana teu boga pikiran ku kumaha ngan kurang ditaliti ieu teu sare-sare sifat rububiyahna keur manter eta kanyahoan kituna teh ketika urang ngintip bae lamun dijelas-jelaskeun atuh malah nyana teh ooploan eedanan ka dituna mun urang hayang nyaho malah nyana mah bebloonan nu mantak eta kitu Abu Nawas bebloonan aya kawalian di jerona aya wali di jerona nu mantak bebloonan selalu tiba heula kos kitu embung lamun nyaritakeun urusan batin ari go sayang geus api lain embungeun kecuali nerangkeun urusan-urusan dina kitab lamun urusan nyaritakeun ka jero moal dekeun sebab aya di jerona beusi katebakeun nah iyalah moal bisa kanyahoan moal bisa diangkat jadi wali can jadi wali jelema lamun encan bisa ngabedakeun mun geus bisa ngabedakeun ieu mah nini orenganan ieu mah nu ngora orenganan eta mah geus bisa wali berarti tah
ieu mah nu kolot mah rada geulis nu ngora mah rada jore wali teh ge sarua wali mujbir teh ge eta kakarak dina urusan dunia encan dina urusan makhluk kiai geus kaharti kitu nama metodena basa etik micin kakapiran emang kafir aya sabaraha urang lamun nyaritakeun dina tauhid mah kafir teh ngan hiji bae jelema anu ibadah kasalian Allah tapi lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat aya kufru zahir aya kufru nafsi aya kufrul qalbi aya kufrul hakikat. Lamun kufru zahir mah gampang jelema nyembah lain ka Allah kufur zahir. Geus ketika teu nyembah ka batu, ka patung, kufur teu kufur berarti cak zahir. Naik wari kufur nafsi ulah aya ngaku. Sagala rupa ge kapan nu Allah. Allah teh Rabbul Alamin ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah. Allah teh anu mangeranan alam, nu ngabogaan alam, nu ngurus sakabeh alam. Alam teh masih Allah. Urang teh ulah aya aku-akuan. Ketika urang aya ngaku boro-boro kana naon ka diri urang bae diaku, urang moal diangkat jadi wali. Dedeleuan urang tetep dunia panganten bae. Sebab aya kufur tete disebut kufur nafsi. Nomor katilu aya kufur qalbi. Kumaha eta di jero hate urang loba ta'alu. Di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur. 9 sumur aya nu nyieun 7 sumur. Di sumur-sumur eta lah kurang kudu dibersihan. Sumur dunia, sumur makhluk dan lain sebagainya. Tak ulah ngarentet di jero ketika aya sesuatuan di jerona termasuk kufur cek ahli tarekah kufur qalbi. Urang salat mah salat tapi inget ka warung kufur. Cek ahli tarekat sing hade ulah salah engke sia ceramah kufur deh atuh bang di talian sia. Cerita tarekat ieu geus cerita tarekat anu takbirat tarekat teh lain zikirna kos kituna. Ketika orang Allahu Akbar, ingat ka warung, ingat ka jabatan, ingat ka manusia, ingat ka motor, ingat ka mobil, kufur loba jasa disebut kufrul qalbi. Iyalah anu kudu dibersihan. Moal waka kadeuleun nini eta teh dunia lamun qalbina urang masih kufur. Matak bahasa Tan Syekh Abdul Qadir, bahasa Imam Ghazali sing hade bahasa kufur dina tasawufna. Sing hade ngufurkeun ka makhluk teh Imam Ghazali, Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Qushairi, Syekh Junaidil Baghdadi lantaran nyana mah beda jeung syariat nyana geus notog kana hakikat. Nu mataki halal dibunuh, digantung lantaran nyana ngupurkeun ka jelema kos kitu. Nah, iyalah kufur. Tinggal kufur hakikat tak kabeh ge ieu adalah nu Allah Gusti Allah dedeleuan teh Allah ketika urang deuleu masih kedeh lain ka Allah minimal eueuh daya Allahan eueuh kekuatan Allahan eueuh ilmu Allahan berarti urang masih kena kufur hakikat. Iyalah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna tah tafakurna tah muraqabahna nya. Ulah datang ka kufur lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu tinggal kufur nafsi kedua katiluna kufrul qalbi kaopatna kufrul hakikat urang bisa tidinya urang seuri di luhur je nini eta mah mana tuh bareng di luhur orang nini beneran mulai engke lamun geus bisa nelekos kitu sagala rupa kadeuleu sagala rupa katembong jelas tajali di dieuna ge tajali teh ebre waqa'a fihat tajalli jelas jadi jelas geus jelas mulai urang lamun engke ka hiji lembur ka ambe ku urang aya walian ya di dieu ye mun aya sholihinan aya sholihin coba tangan haji sholihin di mana ge terus dia ngobrol batinnya lantaran sarua itu tersep dunia batin urang tersep dunia nu tersep dunia jeung nu tersep dunia ngahiji urangna hirup kene itu geus maot pan itu mah teu maot sarua bae maot oge zahirna hungkul teu maot pan hakikatna mah ngahiji urang lamun nyaritakeun kos kitu asa di alam mana asa percaya asa henteu
apa iya apa henteu. Komo mun didengekeun ku Muhammadiyah mah tahayul tah kos kitu mah. Tahayul tah kos kitu mah. Angel keneh nya nama urang bae nu percaya apa iya apa henteu nya. Apa iya apa henteu nya. Nah, kulantaran jauh jasa jeung pemikiran urang. Pemikiran urang jauh jasa. Ieu lah metode-metodena nu eungap, nu dibahasakeunana ku urang teh lamun naik ka tangkal kalapa ngangsrot geus bararundas turun deui ngangsrot bararundas turun deui hayang datang ka palapah teh angel jasa tahunan ngalaksanakeun metode-metodena ngaleungitkeun kakufuran opat kufrul zahir kufrul nafsi kufrul qalbi kufrul hakikat ieu lah make metode jang kufrul zahir mah geus jelas aya ilmuna ilmu tauhid tinggal ieu tah kufrul nafsi ieu nu deuk ditata ku ahli thariqat anu bajuna baju tasawuf naik engke ka kufrul qalbi supaya di jero hate ulah bari segala rupa naik ke ka kufrul hakikat datang orang tamat urang seuri sorangan urang geus seuri sorangan merenung engke ge salat mah beda ge kadeuleuna salat mah ge lain deui kumaha teteg salat teteg mun diuk teteg teu edeg gila mun diuk teh mah diuk bae jeung mah teu robah-robah batur geus balik ge nya mah diuk bae kos gitulah ala kadar penjabaran jelema nu diangkat jadi wali bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah wallahu a'lam bissawab.